panggihkeun tarucing aing. Sok. Di dapur. Di dapur. Heeh. Aya kopi jeung gula. Terus Naheur cai. terus Kopi sasendok, gula sasendok, kabuskeun kana gelas dikucek make cai panas naon cing. ci kopi Aduh panggih euy. Enak. Pinter sia mah. Panggih euy ku si eta padahal di negara aing mah kabeh jelema teu bisa ngajawab. Eta mah kreatif. Anu leuwih jero sia ku aing. Aya meri cicing di kolong. Dicalukan keluar teh mungun ka lagi gideung. Aya pek tengah heujeun biji we anu buleud hejo naon cing? nog Anjing tika pagi euy. Ya tauhidna jero jelema. lain eta kumaha eta teuing bacakeun teh tauhid cenah Jero tina komik nyokorna. Cing Aisyah. aya benak sagede pepentul hulu korek api siki korek api pepentulna geuning Heuh coklat. heeh tah ieu mah bodas Terus tapi majuna ngablesat di dieu ka Jakarta teh ngan ukur saparapat jam tarik anyir setum. leutik sagede pepentul korek ieu korek api belegug bodas Oh gedenya. Jadi nu ku aing mah setum mah gede. atuh teh mah ieu mah leutik Gehu gede kene gede kene. Nyiru. ngagedean deui atuh sia teh Oh leutik ieu mah. leutik Bus. sia mah Sukro meureun. Sukro. gede kene Wah jero euy ilmuna euy. Naon atuh? taluk remeh nyelap dina kapal Paingan ngabalesat atuh. Ka dieu sia. Tong ditarucikeun goblok nu kitu mah tuh. Paingan lieur aing. Lain akidah teh mah goblok ngaheureyan aing teh mah. alah geus Benten eta sepuh. uang bagus kaja teh ada ulah nyebut uang bagus ya nya kadunungan atau bagus-bagus gitu mah da mah jelek Kira ku ari kakang mah. sopo haraneh he ngaran kaula teh Pandu ngaran manusia uted Pandu wong ngendi mu kaula teh saking Astina Aya eta saking naon? saking kubutuh aing mah Heeh. Da jawaban ge hayang aing teh kitu bener euy. Bener. Saking gua pagawean. saking Astina arep nang ngendi saiki kaula teh rek ka Mandura milu sayembara bener Ya. syukur Ya lah. Cenah di Manura teh seueur saya Gusti atuh ngiringane saya marah cicing sia. apa sampean lamun ngaliwat ka ieu tempat dina harti geus milik kaula nya da ulah cik aing oge begal Nah, eta anu tukang resahkeun. make dalih agama agama teh dipake kedok Dipake kedok bener Kang ieu teh. nyeun kaonaran da ieu nu bakal ngaruntuh-runtuhkeun ngaran agama urang teh Bener. heeh Nurunkeun wibawa agama urang teh kieu. pasrahkeun harta kekayaan nu dibawa dibikeun nuhun teu dibikeun dina harti sampean balik ngaranna kan naon pot ku abdi dah ararat teu abi leungeun ieu tos heubeut teu neunggelan jelema nya
Linu saminggu tegelut teh. Bener agang masuk lagi Iya. kan awaknya. Ngagos aing. Pajar kita linu saminggu tegelut. Supaya siap. Aduh. Leung lamun pikasieun mah. Da sia mah lain pikasieun Aduh. Tapi serius teh anu simpati kasih ada aing mah hayang utah aing menempo sia teh. Oh, gitu nu geuleuh mah da. Dan nu ngewa mah gitu kan. Nu ngewa mah gitu. Nya lain muni kawas anu pinuh wibawa we. Oh bener. Pas pinu ku komaga we. Awas ya ku aing dinu poek di Ciwit ya. Ngancam nepi ka teh sieun gitu. Suka dengan dia kan. Alah. Awas ya dinu caang ge ditoel ku aing. Toel aing teh mah dak bareuh. Awas ya dicai di kosokan. Lain muni asa pang benerna geuning. Deui. Ada Ya, buta atuh karunya. akang. Oh, ada buta ngaranna ge. Buta hate, buta pikir jeung jelema kitu mah. Dek dipasrahkeun apa mah? Raja Punggawa. Dah. Ya. Sampean ngayakeun ngan ancaman model gitu. Pandu moal ngejat satu yang beas. Ancur lebur papan kari tulis daya halanganana sabab sampean anu sok ngaganggu kana katengteman masyarakat. Mun itu jiga ambeknya ngomongna teh. Dunungan aing. Gawe simaan kan. Bareta we aya dititah tunggu pare jeung aing. Kumaha kan? Hieuh. Hayam. Hayam teh lain lumpat kalah ngising. Kalau kajua pare ayam. Dek ngalawan sampean gakula. Ya apa kon wani marang aku? Ora wani teh ningapakulanang koe lanang. Aji mula ditegakkan di Jaya. Suram rata jaya merata. Modar sampean. Ayo singkilkeun baju lengan kenca jeung katuh. Sawios Gusti ku abdi. Aya tuh baturna teh waku sia. Ayah. Hei. Kadieu sia musyrik. Kafir. Kasa mau ke akang berarti. Sitara salat. Goblok. Ayo mau di BPAK. Kawas nyaksian hirup aing. Urukan nyaksian sama poin. Ayo. Aling pot doana bejakeun ka bapa maneh. Wilujeng sawios ya tukang di urang sia apan loba kada cing ati-ati. Sing waspada we. Jaga ti tukang besi anu ngadaon ngabongohan ka kaula siap. Sing rancing. Naon sia nanya we ka aing kunyuk. Kabdikeun wae lah. Dagor ku abdi nyingkah. Nyingkah goblok. Permios atuh los. Goblok. Balik tu jiga. Ngabongohan ka aing. Balik tu jiga rek nengeun akang. Sawios urang sing hareupan ku abdi mundur maneh. Dek naon sia? Naon? Dek neungeul kapangi aing mah. Leret sebentar. Bangsat maledog. Ayo budak baledogna mana sia teh mah pas. Cacak tara ditinggali. Ada. Teu keuna kunyuk. Dari maledog sia aing mah beurit. Lain aing ngemikiran sia bawa gelo. Kitu-kitu wae aing jadi kenangan. Ayo jadi kandangan da lebar. Ampun. Dimangpaatkeun sia kalau lupa teh sia mah. Haling sia. Haling. Mulai Senjata aing mah murang maring deuleu. mulai anu
Tepangi jeung sasaran kemana we? Mana we ngado orang teh. Saha-saha jelema anu berobok. Ya, ieu mah. Karesepna Radiasina le. wah. Karesepna kan berobok. Alah. Alah. Dawala. Sada bang mantrinya. Oke, suara bang Sulaksana. Alah. Jika bang Sulaksana. Percis. Dawala. Naon gelo? Euy. Alah. Eta kudu malah. Sia mah kitu teu kompak ah. Latihan terus. Ai latihan terus. Ngomong manehna teh malah ku manehna teh. Pandu duh. Naon sia teh? Punten kan punten. Alah. Anu tadi teh saha teh ngaranna teh nya? Ah, Raja Buta we. Alah, tembak wae sia.